naon urang taratih dina marhaban ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika pan urang teh taratih eta teh nanaonan jeung nangtung sagala rupa jadinya pan eta teh dicontohan ku kiai ku ulama dina waktos eta junjunan hadir nah geuning abdi teu ningali dabongan urang mah lolong otot ka jalmi-jalmi anu khusus mah tiasa ninggal hadirna Kangjeng Rasul nalika Kangjeng Rasul dibacakeun ya Nabi teh urang mah halul qiyam Kangjeng Rasul teh teu gila pujian tapi urang we umatna kedanon ngahareng Kanjeng Rasul peda dina hiji waktos Abu Dar Al-Ghifari nuju calik sareng Kanjeng Rasul sumping pamimpin kabilah Ghifari cek Kanjeng Rasul Abu Dar kumu li sayyidikum Abu Dar anjeun kedang tatih hormat pamimpin anjeun Kanjeng Rasul teu kieu Abu Dar ieu teh kami teh nabi hormat ka kami henteu Kanjeng Rasul teu gila pujian Kanjeng Rasul mah ngan urang we cing hideng gitu nya tapi Kanjeng Rasul nyontohan Abu Dar itu teh pamimpin anjeun kudu hormat ka pamimpin anjeun hudang atuh hudang tapi Abu Dar teh ngahormat pamimpinna ari Kanjeng Rasul pamimpin dunia jeung akhirat piraku urang teu ngahormat nembawi nalika mahalul qiyam ya Nabi salam alaika eta teh Kanjeng Rasul hadir leres cenah teu laras kapungkur cari kacarioskeun saurna kitu nya cek pun guru di Mekah pan seueur Wahabi di Mekah mah aya hiji ulama ageung jenengna Sayyid Alwi Al-Maliki anjeunna ulama Mekah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dinya sok dibiasakeun ngaos marhaba saperti tos di urang ngaos jiba ngaos barjanji kitu nya ngaos burba nah ayeuna mahalul qiyam dina nalika mahalul qiyam aya meureun tatanggina orang Wahabi ngiringan naon marhabaan di Sayyid Alwi Al-Maliki teh kami mah teu percaya Kanjeng Rasul hadir jeung narangtung sagala rupa nu sanes mah tarati anjeunna mah teu tati nu ayeuna kumaha jadi kumaha da teh sanes kawajiban tos tati kitu beres nu sanes arwi anjeunna mah teu tiasa uwi naon margina kumargi teu nekadkeun bahwa Kanjeng Rasul teu hadir panginten ku Allah teh teu tiasa dilumpuhkeun sarirana teu tiasa apa-apa kunaon mang jiuk wae teu bisa udang teu tiasa uwi ayeuna punggu dipayang ku sadayana ku jamaah sadugi ka bumina dugikeun anjeunna ngemut boak cenah abdi teh ieu doraka tadi teu hudang batur hudang abdi mah hudang dina manahna Gusti upami abdi dikersakeun abdi teh tiasa damang deui Gusti abdi mah rek hudangna oge ti awal kene tina abtadiul imla kene gitu dikersakeun damang tos damang kitu ngiringan deui marhabaan di Sayyid Alwi Al-Maliki eta jiga nu teu sopan si mang cek tatangina nu gigireunna teh calik can waktuna mahalul qiyam ngajengjeun we nangtung eta si mang teh mang can waktosna beres we marhabaan ditaroskeun we ku ajengan teh ku sayyid teh nah mang bet tatih di awal keneh pan aya tempatna tatih mah engke dina mahalul qiyam nembe mang tatih abdi teh parantos nadar upami abdi didamangkeun ku Gusti Allah abdi mah rek ngiluar marhabaan dek nangtung lage ti awal keneh kitu dah nah eta teh ku bakating naon ngayakinkeun pikeun jalmi-jalmi nu khusus mah Kanjeng Rasul teh hadir